Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutaroddi dina anu bulak-balik kabeh ilaya ka kami an adzoa kada kudu ngarang kami alaihi kana itu mukhtasor sarhan kana kitab yuwadhihu anu mertelakeun itu sarah makana lapad askala anu sulit itu ma minhu anu tetep tina itu mukhtasor wayab tahu sareng mukakeun itu sarah ma kana perkara ugliko anu ditutupan itu ma minhu tina itu mukhtasor doman hal ngumpulkeun ila dalika kana itu idhoh minal fawaidinya tana pirang-pirang faedah al mustajadati anu dihitung-hitung alus itu fawaid wal qawaidi sareng pirang-pirang qawaid al muharrarati anu dipertelakeun itu qawaid alati anu wada'tu nyusun ngarang kami hakana itu lati fi syuruhi dina pirang-pirang sarah ala tanbihi bari netepan kitab tanbih wal minhaji sareng kitab minhaj wal bahjati sareng kitab bahjah fastakharatu tuluy menta pilihan kami Allah ka Gusti Allah taala mudatan dina hiji mangsa minaz zamani tina zaman badaan sholaitu dina sabada sholat kami rakaataini kana 2 rakaat fi maqami imamina dina pakuburanana imam urang sadayana Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arada sareng muga ngaridoan Allahu ka itu imamina wa ja'ala sareng muga ngajadikeun Allah al jannata kana sawarga mutaqallabahu kana tempat balikna itu imam wa maswahu sareng tempat istirahatna itu imam falaman soroha mangka samang-samangsa jembar lidarika pikeun itu multamas naon sodri hate kami sarotu mangka tumandang kami fi syarhin dina sarah taqarru anu bunga bihi sabab itu sarah naon ayunu ulir rogbani pirang-pirang hatena jalma anu ngabogaan karesep rojian halna ngarep-ngarep bidzalika ku itu sarotu zazilal azri kana ganjaran anu gede wasawabi tegesna ganjaran ujapi halna ningalkeun fihi dina itu sarah al ijaja kana ringkes ucapan al muhilla anunya cad itu ijaj wal i'naba sareng ninggalkeun kana panjang bahasan al mumila anu ngabosankeun itu itnab hirson karena ngarep-ngarep ala takribi kana ngagampangkeun lipahmi qasidihi kana pahamanana jalma anu ngamaksud kana itu sarah wal husuli sareng ngahasilkeun ala pawaidihi kana pirang-pirang paedahna itu sarah liak tapia karena supaya ngalap cukup bihi ku itu sarah saha al mubtadi jalma anu diajar ngaji anil mutolaati ninggal keningalian fi ghairihi dina salian tieu sarah wal mutawasitu sareng jalma anu pertengahan anil murojaati tina ngabalikan li ghairihi kana salian ti sarah fa inni mangkasanya kami eta muamilun ngarep-ngarep minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala ayaj'ala kana muga ngajadikeun Allah hadal kitab kana ieu kitab umdatan kana jadi kitab pokok wa marji'an sareng tempat pangbalikan bi barokatil karim ku kabarokahanna dat anu mulya al wahabi anu seueur maparina pamakuluman mangka teu ari saban-saban jalma sonapa anu ngarang anu ngangit itu eman eta ajada ngaluskeun itu kulun wala kuluman sareng teu ari saban-saban jalma kola anu ngadauh itu eman kana hiji caritaan eta wapa nyukupkeun itu eman bil murodi kana nu dimaksud wal fadlu sareng ari nugraha eta mawahibun pirang-pirang paparina tina paparina Gusti Allah eta mawahibun pirang-pirang paparin tina paparina Gusti Allah wanasu sareng ari manusa fil fununi dina pirang-pirang pan eta marotibun anu nartibkeun wanasu sareng ari manusa eta yatapa watuna silih bedaan itu nas fil fadhaili dina pirang-pirang kaunggulanana wa qad paru sareng terkadang menangkeun saha al awakhiru jalma anu paneri kabeh bima ku perkara tarokat anu ninggalkeun hu kana itu masaha al awairu jalma anu ti heula wakam sareng ari loba ti sapalihna kaunggulan eta taroka ninggalkeun saha al awalu jalma anu ti heula lil akhiri pikeun jalma anu panderi
Wakam sareng loba ti sapalihna nugraha Gusti Allah lillahi milik Gusti Allah eta ala kholqihi tetep ka makhlukna Gusti Allah ming fadlin nyatana nugraha wajudin sareng karunia wa kuludin nikmatin sareng ari saban-saban anu ngabogaan nikmat eta mahsudun sok dihasudan dina gagalibna wal hasudu sareng ari jalma anu tukang hasud eta laya sudu moal jadi pingpinan itu hasud. Wasama itu sareng ngaranan kuringhu kana itu sarah bil ikna kungaran ikna hartosna ngalap cukup fi hilli alfadi Abi Suja dina ngudar pirang-pirang makna lapad karanganana Abi Suja anak muga ngabisa kenika kami saha Allah Gusti Allah ala ikmalihi kana nyampurnakeunana ieu sarah waja'ala sareng muga ngajadikeun Allahu kana itu sarah kholison kana anu bersih liwajihihi karena dat Gusti Allah al karimi anu lomanan bikaromihi ku lomananana Gusti Allah wa ibdolihi sareng ku karunia na Gusti Allah falamalaha mangkan teu aya tempat ngungsi eta maujud minhu tina bebendu Gusti Allah ila ilaihi angin balik ka Gusti Allah wala timada sareng teu aya tatagenan ila alaihi angin ka Gusti Allah wa huwa sareng ari Allah eta hasbi anu nyukupkeun ka kami wa nikma sareng saalus-alusna saha alwakiludat anu ngawakilan ari Allah eta anu di alam wa as'alu sareng nyuhunkeun abdihu ka Gusti Allah as-sitra kana tutup-tutup al-jamila anu hade itu sitra qala al-muallifu wallahu a'lam bissawab.